kurang leuheung banget amang ganteng mah. Eta ngomong budak. Sama adik aing eta. Tuh itu adik aing. Cang-cang goblok. Ih, gini gitu bangun nyang-cang lagi. Duit le. 1 juta euy, modal kawin lah lumayan. Kawin we sih mah hirup teh. Di sekolah teh pada koge aing. Jodoh itu aya duit ieuan madog adi aing naon mang sanes madog maruk sia adi sia barang diculik urang adi culik da butuh duit lah butuh duit teh gawe ya gawe urang paling budak nah gawena kieu yang penting ada duit nah aku kudu menang duit nanti adi urang ya migeunah geus dia ngomong ieu rek kata kela tahlilan we kerese cokot lah budak kan sanes dia duitna ah geus piceun le ah duit mangga tidu terus dia ngariweuh cing ieu duit aing gua capek ewan nanda kasih jauh dik ewan aing teh itu keur modal usaha le rong nyieun-nyieun eta lah nu kape-kape kosi serepetan nu lampuna ke Jepan gitu. Ah urang juga kawin dieu hiji ewang ieu urang ieu ih bu edun udah kieu ah bang ini daun ini duit goblok geus ya jadi aing nyen kape-kape nu ayo jadi kawin ieu mah geus ya ngebul iya sih le nyulik teh tebalik mane kalau terperiksa lagi duit teh yang nurutkeun urang mah cuma nyulik udah nyulik urang nurutkeun ya gua mah teh periksa tuh ate keur bunga kitu teh bare duit loba nyaina kumaha dia tuh udah selanjut jadi aing nyen kape-kape nu ke Jepan teh kayak gitu jadi kawin sama hirup teh kawin wae kawin negara kawin mah gampang nikah mah teh duit kita gagal kawin aing mah aing nyen kape duit 1 juta gorokan belum soal duit samperkeun ku aing Gak kenapa maneh? Ini duit mang. Urang ada yang kita mana? Ngomongkeun duit tuh 100 juta. Mata tuh orang komisi euy. Lain 100 juta menang malahan mang. Coba duit urang mah tadi nang menang bisnis. Ya maneh bieu ngomongkeun duit 1 juta. Urang minta tuh 20 juta mah komisi. Masih. Cuma duit ayo kira seger naon sih mang duit 20 juta ya geus aya mah jang naon aja modal kawin sugan lah kawin teu si bule teu amang hirup teh kawin jeung kawin ari maneh atuh kawinna kowe mana mah jomblo wae ningunah kitu jomblo abdi mah boga lah mang tah mang duit teh bener ya serius 1 juta serius 1 juta nuhun tuh nya nuhun kawin emang jadi tah. Oke, mana arondangan dong poho ya. Siap, eta mah sok buka heula we. Kak. Heeh. Nah, kos kieu bangun duit teh. Sarua mang abdi ge tadi ngarasakeun kitu. Tipu. Abang kene warna hejo. Sakakeun duit. Ieu kan ditipu bae 100 juta komo. Duit pas kieu bangun. Daun buah sangka duit, mana mah bule. Ketarak sugan mata teh. Oh, teh bule. Oh. Katanya orang emang. Ku tah orang rek mangkat tah. Jor. Maneh mah. Kebonaon, Mang. Bonaon lah. Maneh mah tong kudu nyaho rek mangkat. Bundungan Daun buah sangka duit. Bundung Nyewa. Cager dak teh. Daun buah sangka duit, sugan ketarak mata teh. Ai berani kebon itu tinggalkeun ada duit 100 juta. Nyawa mah daun buah, balik kayaknya. Aing balik ka dia. Capek-capek aing manggul budak 80 km nyulik ka dieu. Teu beunang duit mah han ka menang daun. Aneh sih. Geus balik aing capek pusing.
Sah nama dog iya di goblok. Woi, ya. Ayo, sok ya. Oh, ya. Oh.